Halo sahabat-sahabat Fijar Channel. Jangan lupa mau nonton Mang Aceng, Mang Obet di sini tempatnya. Tapi jangan lupa juga dipijit subscribe-nya. Apa? Shock breaker-nya. Ya itulah pokoknya mah. Jangan lupa juga yang lonceng-loncengnya. Cat. Oke. Nikmat ya bukan pantas lamun abdi eta jeung istri anu tadi lamun bener orang tua nanggijinan. Si Neng etana teh sukaeun ka Adi jigana bener mun Mang Obet teh geus atoh bahagia yakin geus bahagia we kahayang beureun lamun calik teh garendeng beureun ditaros Neng ih mani geulis pisan nganggo naon eta dibuatna beureun pantosna gitu aduh iraha teh urang hayang kalaksana hayang ngobrol jeung anjeunna gitu hayang sono jeung anjeunna hayang patepung labung paamprok jongok ya Allah mudah-mudahan sing diamprokeun jeung si Neng eta teh abdi mah Mang kunaon ngacaprok bae ka dieu geura ye ka dieu euy wing ngangan jukut muter-muter eueuh ai kitu ka mana atuh nanganana ai jukut ulah di jero masjid moal aya ai jukut di jero masjidna bersih kabeh oge wing ngangan jukut ka warteg yo urang teh kieu euy urang teh kenalan ye ujung awewe geulis teh meni geulis nyaan eta awewe teh dikenalkeun abdi ngenalkeun teh kawitna bacana gitu ditoel kuku di dieu teh akhirna kumaha anjeunna bener cenah teh bade jatuh cinta cenah ka Neng gitu asek anjing mana teh oh geus hebat euy golak emang masih aya nu daekeun ya aduh mamang aing gitu Gusti kalau heula can kawin kalau geus sarua boga kabogo boga deui apa payu ka wes kitu henteu tapi nya oh bundar halus omo kabogo di dieu mah yo ti dari awal dari atas sampai bawah lenjang sampai sampainya juga eta ye jalannya bari pakai sepatu genggenya bari jalannya yakin tertarik abdi mah yakin masih pakai bungkusan kene plastik yo berarti kayak kawinna bareng bae ye ai sabenerna maneh bener boga kabogo ya Obet oge da boga kabogo sarua wae hebat geus moal aya tanding yo Mang kabogura mah yo Hei,
ngabayang ke lila teh ngalamun teh mikiran naon deh atuh ngabayang teh. Mikiran si Neng boh. Hai. Ya. Jadi wali aing nya, jadi wali uing nya. Jadi wali. Yo, kudu oge boga kabogoh mah geulis, bahenor, nekrom. Ih, yo lamun dibayangkeun mah lamun ukur manehna keur ngalamun ibarat simeut entel tino gula lilit. Aduh cek kumaha. Yo, bisa ngabayangkeun. Aduh, bakal aprok jeung nu geulis. Yang aprok jeung nu geulis bener. Bener pisan we dijabah ku Allah teh abdi teh pada apa? Kumaha yang aprok jeung nu geulis teh carana teh ya ampun Gusti Nu Agung. Ya Allah, mudah-mudahan abdi mudah-mudahan sing aprok jeung nu geulis. Aduh, yang aprok jeung nu geulis. Mudah-mudahan eta nu geulis teh bener-bener. Alhamdulillah geuningan. Aduh ceruk. Ditajong pembeli cing akar euy. Aduh ya Allah kecil aja. Aduh. Assalamualaikum, Neng. Alhamdulillah ya Allah. Ai keterima. Aduh, alhamdulillah keterima. Aya jawaban. Aya jawaban. Aduh. Neng, tos lami ngatosan abdi, Neng. Atuh ti bedug subuh, ieu teh Ya Allah, Neng sing sabar atuh, Neng. Da eta jauh-jauh, Neng, di Mekah ka dieu teh abdi teh hoyong pendak sareng Neng. Abdi teh di Arab ka dieu teh hoyong pendak sareng Neng. Ye, Neng, abdi teh emut wae ka Neng teh. Yakin emut wae. Ka Neng Ayu teh yakin da tadina kan terus aya janji memang aa anu lepatnya Nengnya. Hampura we Nengnya Neng, abdinya hampura nya Nengnya. Neng kuat digigilan ku anak hayam itu. Ya ampun, aku hayam namanya lucu pisan eta mantakna Mang Obet oge teu wantun eta ngageget eta sampean Neng teu luka Neng. Ada harudang ingat tuh sampe. Ya Neng, ayeuna kieu. Teniat, ama teniat kan Neng teh. Ya, Neng. Bogo teh cinta. Maknya Neng teu niat abdi tepi-tepi di Arab ka dieu, hoyong pendak sareng Neng, hoyong pendak sareng Neng, hoyong tepang sareng Neng. Ya hate teh Neng ka Neng teh meni asal lengket jiga lem kumaha lem. Neng gelis. Di Neng mah tuh. Duh ya Allah geuningan aliman. Neng. Ya Neng ya abi tos dongkap Neng aa Neng. Ya Allah kuda kumaha abdi ieu nya. Pali dieu coba. Ya Allah pali dieu coba. Ai pali di teu mah bilih yang si. Ya Allah. Ya Allah. Neng. Mani bendu ya Allah. Ya Neng, abdi makan Neng, abdi ngetos. Dongkapan abdi teh Neng, anu Nengnya nyarios cenah iraha bade dongkap ka dipan ku abdi ayeuna pan Neng dicumponan. Abdi teh kada kumaha aya janji mah kada di Neng. Ya hampura we atuh Neng, sakitu mah abdi hampura lah di dunya nugi kaeretan Neng. Nya. Anak ini teh cacandakan kan Neng teh. Iya ge abdi nyandak Neng. Nyandak naon? Eta nyandak sapatu, nganggo lancingan, nganggo acu. Kada kumaha atuh abdi teh. Ai ka Allah teh bimbingan naon ke masa Neng teh kumaha kitu. Nyongke Neng ya Neng. Abdi oge Neng aya di percanten mah ya Neng yo. Itu sawah saha, itu empang saha, itu motor saha, itu mobil saha. Tong sieun-sieun Neng, kau ge tos rumah tangga jeung abdi mah. Anu saha eta anu Nya. saha? Nya anu batur da Mang Obet teh gaduh ya Allah. Gusti Nu Agung Neng. Atuh ibu kuat di pirang-pirang kieu teh hayang meunang anu beunghar. Iya ari kitu abdi teh Neng. Ih, batur mah Neng. Anu batur mah atuh berarti kan atuh boga nanang. Ya tapi Neng kan kade oge kieu ya Neng. Anu penting pokona urang kieu nya Neng nya. Punten dia nya ya lamun teu sindiran teh mah Neng. Ya teh buat apa lemari kaca? Kalau tidak diisi kain, buat apa bermain cinta? Kalau tidak terus dikawin. Mak, ya Neng, harta bendana Neng, lamun orang teh tiasa nyepang nama hilang, tapi abdi kacinta ka Neng, kasetiaan ka Neng pageuh. Cinta kan Neng. Lain cinta deh Neng, sabreg-abreg Neng. Gua cinta. Yakin. Yakin. Hayu atuh kasih apa? Apa? Dua.
nya abi pan kenalan heula sareng Neng kumaha pan ari istri mah pan kedah ramah tamah kedah adab asor sareng pamegata udang nepangkeun heula gitu. Gitu. Ayo Neng udah ya abi ya ting etang ieu Neng ya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah Geling. Yakin cintaku hanya untukmu. Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu pohon beringin, beribu-ribu wanita yang cantik tapi hati Obet yang kuinginkan. Ya ampun. Ayo ka bapak ayo ya. Ayo bener mangga ka bapak. Ya Allah, alhamdulillah katampi. Wah, lamun teh jangan. Ya ulah sok ngaganggu ya batur teh keur ngalamun. Keur ngabayangkeun tadi teh kan Obet tepan kenalan jeung istri mani geus. Malah digebah jadi teh kenikmatan orang ngalamun ngabayangkeun putri turun di kayangan teh mani asa kumaha digebrang teh jadi leungit deui. Geus ge ayo ayeuna mah urang Obet boga ka Bogor. Boga. Boga Bogor urang buktikeun ka irah-iraha. Ayo, sok udang pagelis-gelis. Ayo, udang pagelis-gelis. Pokona euing lebih gelis. Julia Perez almarhum terus Dewi Persik lewat kabeh. Kamu Obet lain singa ieu kun mantep. Gelis juga luar biasa. Aduh, Guys, jika itu Krisnawanian we. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bukan cari itu. Abangku tahan cerik. Menjerate, Mang. Nyeri hati kunaon? Aceng nyeri hati kunaon Aceng? Mang Obet. Udah kejerate. Arek kenalkeun uing teh ka dieu teh. Cerita, Mang, cerita. Calon pamajikan uing. Talma majikan. Lain bunga, kudu bunga ari bos Lain bunga sedih. Nyeri, hati nyeri. Kalau Mamang cerik. Emang kabukuna mana? Ya bayangkeun ieu. Hah? Anu di rente. Kalah Mang, kalah. Uing ge eta kabuku uing. Uing oge ge eta. Uing eta Mang. Iya mah kabogoh kuring. Dek, teu bisa Mang. Arek kawin, ieu arek kawin. 2 poe deui. Ya janji nanti keur waktu amprok teh. Kang cenah mun Kang bener-bener suka ka Neng cenah hayu udang ka bapak ka ditu. Neng. Antosan di anu ayeuna barang adi ngatosan di dia buktina geuningan. Neng. Jadi. Enggak sah, Neng. Neng, inget teh Neng balak keur main lagu-lagu India, Neng. Gas. Tong cerik. Aduh Neng, kan dia atuh Neng. Tong cerik. Upahna bahwa dunia ini diukur dengan duit. Apa tukang macul, Mang. Cuma cinta doang teu bisa. Ya, kudu duit melengi tapi cinta kasih sayang kan jadi si Neng anu saat di hartana Percuma. Buktina si Neng bogohna ka uing. Aduh, si Neng ulah kitu Neng. Sok tanya bogohna ka sana. Coba Neng abi bade narosinya Neng ya punten ya. Neng pilih antara hiji, antara dua, antara tilu. Bogoh mana pan Neng teh pernah janji jeung Mang Obet teh. Cenah mun nya Satya kan Neng cenah hayu udang ka bapak ka ditu apan kitu. Waktu ku Neng ku abdi di dinya depan disinggung-singgung teh kumaha pan aspirin bintang 7 anak Belanda di dikali. Artina Biar miskin asal setuju banda harta mah dapat dicari Neng. Buktina Neng kan milarian deui anu sanes anu seueur artos. tong panjang teuing tanya. Ya hapunten ai mah sawah ge gaduh anu batur, motor gaduh nu tatangga, ai gaduh naon. Apa nya Neng? No. Artos seueur. Ya tapi Neng, abdi teh Neng sanaos si abdi teh gaduna naon oge Neng tapi da cinta Neng anaon cinta Neng mah teu butuh cinta. kasih sayang abdi Neng. Ya kumaha ieu? Neng.
Hei, dadah. 20